مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min ulama'ika mukarramina mu'adhumin wa tulhimuna biha ulumana dunyatan bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa tadkhuluna biha fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa tujibu biha da'watana bi sa'adati wal karamati fid dunya wal dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Barang sami-sami majunkeun muji kami syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Barang sadaya masih ditetapkan iman sinareng Islam oge ihsan. Oge alhamdulillah disehatkeun jasmani oge rohani. Oge alhamdulillah kenging pitulung biasa ngahadiran kana majelis taklim yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan wasilah urang tiasa hadir dina yauni sehingga jantenkeun hiji alamat atau ciri bahwa urang mah rek dijadikeun jalmi anu istimewa mungguh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat kali salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa para ulama para sahabat tabi'in wa tabi'in wa kasadayana anu turut-turutkeun ajaran nabi di yaumil kiamah. Jamaah rahimakumullah, kauntungan keurang sararea anu dikersakkeun ku Allah Ta'ala tiasa hadir kana majlis ta'lim di antarana kahiji setiap langkah urang dijadikeun kiparat kana dosa oge ditaekkeun martabat oge dijadikeun 10 kealusan setiap langkah. Bahkan kauntunganna nalika urang geus nepi ka dieu majlis taklim aya dina naunganna para malaikat Allah, bahkan malaikat ngampalkeun jangjangna dipake dieu ku urang sararea anu syariatna urang dieu dina sajadah. Hakikatna mah urang teh ngadieukan jangjangna para malaikat anu mana eta para malaikat teh mau macakeun istighfar, mau membaca Al-Quran keur kasakawi jalmi anu keur ngalaksanakeun thalabul ilmi. Jadi mudah-mudahan wasilah urang diistighfaran ku para malaikat teu pati-pati urang kaluar ti ieu majelis ti ieu masjid masing dibersihkeun dosa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge kali ti eta alhamdulillah lamun seuk urang ngahaja di imah ngiriman ngabesukan ka para ahli kubur sorangan can karuhan kadang daek kadang teu nalika we meunang kapeulih inget ka ahli kubur kadang jarah ciri-ciri kadang-kadang eta teh kadang mah lapur samiu teh tapi nalika urang hadir ka majlis taklim nya urangna diangkat martabat ku Allah nya ahli kubur oge kabagian kabahterahan kabulateran barokah tina urang rek hadir lantaran selalu dibesukan ka sadaya ahli kubur. Mudah-mudahan sadaya ahli kubur urang anu ratus alus diantawis ibu rahmat dari sadaya hati-hati tujuh mudah-mudahan masih aya di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngan kacidalihina nisbat ke kajalmi aya kesempatan keur neangan ilmu antara pitolak ilmu kali-kali teu daek hadir. Disebutkan Rasul asadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fi dunya malam yatubu. Nupang banget tahanya nupang banget aduh jaga di poe kiamat lain jelema anu teu loba sedekah, lain jelema anu teu loba tahajud, lain diantawis golongan jelema anu waktu tapi rajin maca Quran,
tapi alhamdulillah banget kabubung jaga di kue kiamat yakni jelema anu ingkang keur tolak ilmu keur sewaktu di alam dunia kali-kali teu daek datang kali-kali teu daek hadir karena majlis taklim urang mah hadir mudah-mudahan masih kagolongkeun jalmi anu meunang kabungan jaga di kue kiamat amin ya Allah ya rabbal alamin abayang urang bisa atur pokok saudara ya cek dari kue kiamat sabab naon mangga pokok saudara lagi diantawis keutamaan ganjaran atau dipaparikeun sebagai ganjaran kalau ilmi bisa melebihi jami'an ahli sholawat. Jadi mudah-mudahan untuk bandingan oge sahali antara jam kurang cicing diuk di majelis taklim bisa dibandingkan jeung sodako 1000 kuda bayangkeun. Hiji kuda 60 juta kali 1000 mampu ngaurang sodako kitu. Tetap baca jaga di perkiamah kadung kadang murah mah karek bisa ngapalun masih kecil ke asa gede hulu sedangkan kalau dibandingkan jeung anu talbul ini masih kena jauh dari kadang dibandingkan jeung sarua salat 1000 rakaat saeutik bae salat sunat 1000 rakaat saeutik murah mah bener-bener 1100 ge bawa aja dua oke lain dua mah peraku asal kaci daun dua wae mah minimal usahakan kaki dua wae mah soalnya jangan sebagai Rasul seperti jangan bermerah susu doa saja relatif sholat 2 rakaat lemudah kita usahakan sholat sunat tahajud atau lebih baik. Jadi keutamaan nisbat kergajalmi anu baik anu hadir atau dijalmi anu berilmu ladang orang sering tolak ilmu insyaallah moal bodoh-bodoh di bahkan kami Rasul tumaros anu diriwayatkeun ku Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu Jibril an ashabil ilmi kami Rasul kantos tumaros ka malaikat Jibril tentang jami anu ahli ilmu faqala hum surujun ummatika fi dunya wal akhirah jami anu ahli ilmu teh yakni sebagai penerang pelita ke kaumat anjeun di dunia jeung di akhirat dua liman arafahum kebahagiaan bikin kedalam bisa bebarengan tingkat ahli ilmu wal wailu liman angkauhum wa abaduhum jeung yakin kacilakaan kabinasaan nisbat ke kedalam tersebut ka para ulama. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Mata berama masa orang butuh ke ilmu di saat aya peluang bikin kolabul ilmi teh ulah rek sia-siakeun cek paribasana teh maka karek diri untuk karek dia malah bisa puas kadon dengan paksakeun ya nalika kolabul ilmi ulah sampai ka di zaman Belanda lebih ke zaman Jepang lebih ke zaman lainnya bisa kieu betul-betul eneh gitu terus maju Masya Allah tidak mahal memang hidayah tidak perlu mahal jadi hidayah tidak mau bisa ujung-ujung ya hidayah mah tetap kudu diusahakan lah kudu berusaha sebab di awal keunangan dia tilangit ku Allah subhanahu wa ta'ala eta hidayah teh mangrupikan sapertos di awal karena sinyal orang diibaratkan ayeuna mah sinyal lamun mereka kuna eta masih kena aktif mungkin bisa napal mereka teu mesti aktif mah hidayah mah mereka napal. Dan di antaranya diusahakan sangkan orang menang hidayah keluarga orang menang hidayah usahakan ulah sampaikan minimal ulah benci karena tolak ilmi ya ulah sampaikan halang-halang karena tolak ilmi selalu elingan lamun teu boga dulur teu daek tolak ilmu elingan ku urang kawajiban urang sebab bahaya lamun nalika hidayah teu bisa asup ka diri urang ataupun keluarga urang. Jadi bahaya disebabkan kajaman tersebut para ulama kalian. Lagi di antara sayati ala nasi zamanun surkani Rasul bakal datang ke umat kami ka manusia di zaman yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ngajauhan ti para ulama ti para fuqaha. Tidak sebut semasa kali ke para ulama kedai ngadenge karena nasihat para ulama terpercaya kana maka lamun aya zaman seperti itu nisbat umat
Anjing Rasul ngestuliman pikadinya ayat ta'yahumullahu bisalah sibaliatin, maka Allah bakal lunsurkan tiru balahi kaya kauman. Mana diantarana yusal itu wa sultanan dolima, Allah Ta'ala bakal nurunkan pemimpin kaya umat anu teresep kapal ulama teh, pemimpin anu doli mual diberi pemimpin anu halus. Sekalipun rek pangkat mulai RT, rek mulai RW, lurah, bupati, gubernur sampai ke presiden, mau diturunkan pemimpin anu halus, mau anunya karena hayat pasti diturunkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala teh pemimpin anu teh nyaang ka rakyat tegasna anu dolim ka rakyat. Alhamdulillah subhanallah min zalim. Masya Allah, mudah-mudahan di orang mengenang ayat satunya nutuan ke ternyata sok power nanti kadang orang masuk nyalakan jangan gitu dulu nanti itu bisa dipercaya kurang kali salah pemimpin salah orang akibatnya tadinya dasarnya orangnya terus karena para ulama akhirnya diturunkan pemimpin anu dolim duduk adalah pemilihan orang ayat jelma jujur, ayat jelma anu tepat jujur, ayat jelma anu banget jujur. Kadang-kadang nu meunang teh kalkan banget teu jujur nah. Nu dokier teh dicerina kalkan lurus nah. Tapi kunaon di arep-arep anu bageut meunang teh lurus. Teh tapakuran urang neureun akibat masyarakatna teu pati reresepkeun kana mingguan, teu reresepkeun kana pangajian. Jangan sok minum wae di masjid-masjid anu sejen lama dipersentasekeun masih kana jauh ka tengah-tengah aja teh. Lamun dibantu misalkan rame pengajian dibandingkeun jeung masyarakat di daerah dinya teu setengah-tengah aja sebenarnya teh. Jadi lo pakai ini anu teresepna. Makanya Allah Ta'ala ngalunsurkeun pemimpin di eta kaum teh pemimpin anu dolim. Teu tokoh tapi dari teresepkeun nyata kana ngaji. Tokoh masalah gitu tersebut karena terlabur ilmiah otomatis masyarakatnya mundur nu hayang oge cenah kolot nageda henteu. Mudah-mudahan sebelum surga taufik hidayah di Allah khususnya sadaya ahli kampung di dia sing dikesakeun resepkeun kana terlabur ilmu. Terus deui balahina nisbat ka jalma lamun eta mah kaum tersebut kana terlabur ilmi yarfa'ullahu ladzi barakatan min kasbihim. Bakal diangkat kalau Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dina usahana. Rek usaha lawan baik penghasilan ada 100 juta sudah sehari diangkat keberkahan kalau Subhanahu wa Ta'ala maka pamijin kang ngahang ladang tina boga harta. Salilana juwet permasalahan eureun-eureun iman dunia kadina wa iman keluarga wa iman dina usaha. Teu aya kangeunahan wala harta sabab keberkahan ti Allah geus diangkat. Aja lama alhamdulillah awak sehat, bojo cagir, anak oge bahkan sarehat berlanjut, usaha ge lancar kan karena ibadah tempat resep. Ya tadi can barokah. Da aya barokah mah harta bana loba bari kembali ka sana karena ibadah leuwih semangat eta barokah. Ziyadatul khair ditambah-tambah kehalusan teh di antarana halus dina ibadahna, halus dina keluargana. Itulah barokah. Lalu masih kencang seperti itu mah. Alhamdulillah hati-hati. Buah-buah orang kencang karena amal-okahan tidak kasar dan usaha. Nah, bukti di orang senajan sawahana lega cek paribasa di mana-mana buka. Tapi nah waktu diberi hal besar itu ini kan kawin sing baca atau buka biasa. Balik rek mulai biasa udah gampang. Padahal wakilnya diantaranya jelma nyangu karena kalah sesat sampai paralice. Luka kurangan luka anu kalebihan oge loba. Jadi akibat itu barokah. Wajar kaya anak terus menerus seperti itu sampai ke ayam biasa dulu. Kalian terus di yang minatinya figuri iman balahina lamun masyarakat disertakan keratolabur ini bakal dicabut dari kamar tampaknya iman sinari alhamdulillah subhanallah Batak berama kudu bersyukur dikersahkan ku Allah dari tolabur ini minimal bisa makanya parakan kesakabe ahli kampung
kurajina urang teh ulah sampai ka balahi itibar Allah jeung ka barokahan teh ulah sampai ka dicabut ku Allah jeung kahayangna anak turunan urang sekalipun can resep kana tolong ilmi mudah-mudahan nalika maut salehna jeung husnul khotimah amin jeung kaistimewaan nisbat urang rajin tolabul ilmi sareng Rasul man sholat ma'al jamaah wa jalasa fi khalqil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bih aqallahu ta'ala sitata asya sawai jalmina anu sholat berjamaah wa jalasa fi khalqil ilmi bari urang calik di pangkeureun jalmi alim jalin berilmu dari kepada tepan teh beres tepan isa langsung urang teh datang kana tempat ilmu wa sami'a kalam Allah jeung ngupingkeun kana kalam Allah wa amila bih jeung ngamalkeun kana perkara anu parantos diutarakeun tina eta kalam Allah maka Allah taala sitata asya'a Allah subhanahu wa ta'ala bakal maparin ka eta jalma dina perkara mana anu dina perkara teh kahiji arizku minal halal bakal dipaparinan rezeki teh selalu anu halal anu bersih anu sae nisbat ke kajalmi nu daek sholat berjamaah sabab dan tepan berjamaah daek tolabul ilmi ya seperti orang dia terus tepan isya berjamaah langsung tolabul ilmi ya sholat nanti ya di mana wae sholat sama bade di lemurna bade di dia terus nu penting urang melaksanakan sholat berjamaah langsung ngayakeun tolabul ilmi insyaallah salami hirup na eta jalma moal terjun terlibat karena usaha-usaha anu halal bakal diraksa ku Allah selalu usaha anu halal bahkan harus dinikmat dibarus ya. Sampaikan ngalaman KPP teh ya diberi gitulah buka kurangan buka hutang sedangkan batur butuhun karena duit nges yang kali itu jual lepeun sampai kan aya nu nawaran babaturan wah cenah kali keur sakalian sek mah make duit bak emok dari urang duit teh aya dititipkeun sok we daek mapake duit eta bak emok cuma sarua suping gitu dan langsung balik dengan jawab dan selanjutnya di jalan teh diraku gitu urang kudu make duit bak emok kan gusti banyak gitu padahal orang tadinya kaan di zaman soalnya batu rek mati gitu kan kuala kan tahu sampai kan lihat kayak itu kan dia lahirnya alhamdulillah ya ditulung Allah bisa hasil teratas tanpa nganggo emok alhamdulillah tak mungkin dia pangeraksati Allah kemungkinan dia pangeraksati Allah ulah sampai kapan harus terjun karena anu sapertos kitu padahal hampir ya. Saking kuliah maka kan anu palit kemarin saya telak-telak kan ya alhamdulillah udah sampai ka terjun alhamdulillah subhanallah masyaallah ya diantawisna kautamaan jeung kauntungan nisbat kajal anu daek salat bari berjamaah jeung rajin kana thalabul ilmi yakin ku Allah taala bakal diraksa dina kasar usaha moal terjun kana kasar anu haram bakal dibimbing kana usaha anu halal anu bersih jeung bahaya kalau urang daek kasar anu haram sekalipun ala kadar sakepeun cik kali kasar teh mah tapi sahuap samu lamun teh mah katuang urang disaingkeun jadi darah jadi daging langsung urang aya wajiban kali jeung bojo sampai ka janten anak sampai ka lahir ka alam dunya naudzubillah berarti kecampuran pula dan haram sanajan sarua tetap sami jeung sapiri haram lamun urang man kharajal haram man dakhalal haram kharajal haram saha jalma anu ngasupkeun barang haram kana atuanganna nu kaluarna oge akhlak jeung tabiat anu haram moal ngasukeun anu halal awas sigit moal ka resep kana ngaji moal ka resep kana naon atuh mungkin hal itu nu haram karena permainan, karena judi usaha haram, terpalu. Ya dan terus akibat anda ayah barang haram kan masuk karena dirinya. Mudah-mudahan orang sebagai yang dirasa tidak haram. Antara riba, riba malu lebih berat tibatan haram. Riba lebih berat tibatan haram.
sampai kan dia berat-berat lagi saripu pinaradang riba sarwa jeung jinak 70 kali jeung menjadi indung dina saripu nah riba jeung jaga di akhirat lagi dikitakeun ka Kanjeng Rasul nalika Isra Mi'raj aya hiji jalmi kekerbokan dina kubah nanah jeung darah lain cari kubah darah jeung nanah jelema eta kekerbokan hayang wajah ka sisi tapi di sisi boleh dogang ku malaikat ku batu. Kalau yang di kebelah itu boleh dogan deh. Terus gitu jeung kitu saterusna. Eta siksaan ketika jelmaan waktu dalam bencana wan nyadahat barang riba. Maka sakumaha lapar, sakumaha butuh ge omat ulah dek terjun kana emok-emok dulu. Nembe ulah sing diraksa bahaya. Sekalipun orang bawa keuntungan tina hasil ladang riba kabeli cepat masa kecamatan Cijati milik urang kabeh ieu moal saimang jeung siksaan bakal dibakari jaga di poe kiamat eta bahayana tina riba. Imam Ghazali ngadawana sapertos kitu teu saimbang siksaan anu bakal dibikeun jeung keuntungan anu diperoleh di alam dunia sekalipun di dunia kabeh milik maneh. Nauzubillah. Daiku gemprak makanan kalau orang nyapirakeun ada cenah kabeh mau ngararijo di itu ge aya cenah ajengan anu nginjem atau diturutan nginjem atuh ningali ka ajengan anu teu nginjem da ajengan jelema ya mudah-mudahan sih diraksa orang mulai sampai cenah geus kanggo urang geus nginjem buru-buru beresan buru-buru istighfar ya sampai urang pupus teman-teman geus terlanjur geus tramut buru-buru beresan lah kaji naon nu aya asikeun. Nu penting urang mun terlibat sieun ka kudu dicabut nyawa nalika urang masih kene boga pakai jeung eta alhamdulillah. Ya mantap diusahakeun berjamaah kudu selalu aktif jeung mingguan oge kudu selalu aktif sangkan urang terjaga dina perbuatan-perbuatan al-haram. Pasti wayanju min adabil qabri bakal salamet tina siksa kubur. Jamin rajin tolong ilmi jeung rajin berjamaah eta jalma bakal disalamatkeun ku Allah tina siksa kubur, bebas tina siksa kubur, moal aya siksa kubur. Wa yuto kitabu bi yamini jeung bakal dipapari jaga di poe kiamat nalika urang narima kitab amal teh ku panangan katuhu. Ya, berarti tandana urang bakal salamet. Wa yamur ala siratikal barqati jeung bakal bisa nyukang dina nalika siratal mustaqim seperti kilat anu nyebar. Wa yuhsyaru ma'an nabiyyin jeung bakal dihijikeun jaga di poe kiamat di surga Allah jeung golongan para nabi-nabi na Allah. Wa banallahu lahu baitan fil jannah jeung bakal dibangunkeun ku Allah Subhanahu wa taala imah di surga min yaqutatin hamra alahu arba'una baban anu mana eta gedung teh dijieun tina inten berlian yakut anu hejo lahu arba'una baban anu ngabogaan 40 pintu. Masya Allah gedungna 60 pintu bari dijieunna tina inten jaban jeung yakut jeung sedewa urang mah pantona ukur dua oge bari reyon kadang dunia keun bae di dunia seperti ieu penting udah eta carana kumaha ulah tinggalin berjamaah jeung ulah tinggalin tolabul ilmi ulah tinggalin di luar ulah udah ya mungkin jaga di akhirat keun bae di imah ayeuna bari di sisi leuweung harapkeun kebon awi bari sisi lamping bari pilih dan geus diarebol talupuhun lagi geus potong sawaring pantun lagi geus bisa heke keun bae di dunia ieu malilah ya paling dina jalan lagi 70 tahun dan urang kaburu nem teh mangarasa teh geuna nu penting mah eta jaga di akhirat sebab ya abadi urang dicecer abadi can saimbang jeung dosa anu diperbuat moal diangkat lamun nalika maot urang masih kabawa iman sudah dalam mutadai kalau budi iman alhamdulillah surga Rasul dikhawatirkan nalika maut nak teu kabawa iman saudara Islam. Jadi keuntungan nisbat ke kajang yang mundai tolabul ilmi bahkan kurang moal nyaho cara hayang mencapai kebahagiaan dunia di akhirat namun kurang teu nyaho kana munaman arada dunia fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil
ilmiah. Urang hayang mencapai kebahagiaan di dunia, urang kudu boga ilmu. Nah, hayang mencapai kebahagiaan hayang kudu boga ilmu. Ilmu naon anu kudu diboga? Ilmu agama. Ilmu agama. Hayang kebahagiaan dunia ilmu agama. Kumaha carana diantarana hayang mencapai kebahagiaan? Hiji diantara selalu berbuat tetapi ada orang-orang diusahakan jadi amal anu soleh. Kasab diniatkan ibadah kadituna bakal jadi amal soleh. Nalika urang ngabantu ka batur geus puguh deui, bahkan urang dek tengah ngalaksanakeun salat berjamaah itu ge amal soleh. Dek kalau dunia tadi amal soleh. Saur Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun ala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Lebih hartos sebenarnya wallahu muradi. Man amila sholihan sawai jalman anu migawe amal soleh rek awewe rek lalaki ya. Ya menurun bari eta jalma teh iman ka Allah, percaya kana janji Allah, yakin kana rupa hal anu parantos janjikeun Allah, malan diyannahu hayatan thayyibah, maka eta jalma bakal dibere kahirupan anu alus. Nu kumaha disebut kahirupan anu alus teh? Hayatan thayyibah di dieu para ulama ngahatikeun amla'u qalbaka ginan, anu kahiji bakal dipinuhan hatena eta si jalma teh boga rasa beunghar. Sekalipun hirupna ala kadar sederhana tapi hatena ngarasa beunghar, tara ngarasula, teu pernah boga rasa kesel, teu pernah boga rasa jengkel. Naon rupa hal anu diparingan ku Allah ngarasa cukup pikeun dirina. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Batur serangan pajak diberi 100.000 orang 20.000 alhamdulillah. Batur diberi serangan pajak orang itu alhamdulillah. Nah maka alhamdulillah. Berarti orang salah. Tadi sogok. Sedikit karena sogokannya harus siwal berkas dipindah. Menyogok yang disogok. Nah alhamdulillah dikenalkan. Kalau orang itu diberi berarti orang salah. Alhamdulillah, sekalipun orang muda cekali basana sawapun sajewo melupakan mahiji kali basana, tapi selalu bunga hati, lantaran ngerasa cukup. Sebaliknya kalau sengaja sakabe nabe tanah milik kurang, kali-kali hati kurang membuka rasa cukup, kali itu nak bakal ngarasula, bakal ham-ham. Nu akhirnya kita menghalalkan segala cara. Jadi ngerasa rupok di mana wae, padahal orang segala boga, imah kurang kumaha lega, tapi kuno tidak kena di imah. Hatena sempit. Jadi ilmu nisbatkan dalam rajin menjalankan amal soleh bagi orang semata-mata karena Allah, iman ke Allah bakal dilegahkan hatena ku Allah. Selalu bunga senajan imanna sempit, selalu merasa bahagia. Terus deui amla yadaka yadaihi rizki, bakal dipinuhan leungeun eta si jalma angkarihum, selalu bakal naon rupa hal anu dicoba kasabna menghasilkan rezeki yang bisa dialat manfaat. Maka Tuhan yang lamun aya jelema beuti pilihna sarua parena eta kene dipelakeunana ge ngarereng sawana itu jieuan tapi hasilna sok beda. Tete kemungkinan kaberkahan tina pananganna ya. Panangan jalan beda-beda. Karena itu kan kadang cep leos tapi hasilnya sadae. Tumbuh deh ceng-ceng. Beda jeung batur, itu kabarokahan tidak pandangan gitu. Akibat tahun tidak mengamalkan amal soleh. Akhirnya daftar katingal ikan haji kurang pantai apa? Setiap jami hiji-hijina teu apal pandangan di saat waktu penting. Sangkaan lama itu jami itu sarewe kos urang. Padahal meureun kurang kesarejegan batur mah nyaring ibadah. Migawe amal soleh. Urang mah lalai ka Allah Subhanahu wa taala batur mah eling ka Allah. Ternyata kurang mulai memponis seseorang, tidak orang ke apa paling pegawaian satu kali urang. Karena orang nyari goreng mana ke rumah gitu. Timbul bukan rasa lebih rasa meninggalnya air daripada eta. Alhamdulillah sombong etanya. Karena orang ke apal itu bantu pada malam beda kabis. Salah satu tanda lamun jami sering dalam amalan soleh bagi iman ke Allah Subhanahu wa taala bakal diberi kehidupan anu alus, di antara hatena bakal merasa beungar,
dengan hati di bahasa orang mah jeung leungeunna selalu menghasilkan milik rezeki yang bisa dialap manfaat jeung anu katiluna wajismatan syihatan Allah eta jelema bakal diberi cagur salilana kecuali di saat menjelang putus. Jadi moal riwit bos-bos kalau mau sabit ngeras pun juga dimengerti terlihat dia selalu tidak maaf amal soleh tetap kurang masalah kurang masih kena ada kesempatan mumpung cari cabut umur dan orang ternyangok wali suka orang dari sini lagi sehari nyangok aina mumpung masih kena hidup manfaatkan dia kesempatan selalu dipinuhkan ku amal-amal soleh cara sangat kurang cenderung karena megawe amal soleh ulah rek wani-wani mikiran batur sakitu we. Tapi ningali batur sakudu teh batur anu penting kurang pikiran aing sieun cilaka di akhirat. Insyaallah bakal cepet migawe amal soleh. Urang mah mikiran batur moal sepet riweuh we hayang mikiran batur. Sabaraha deui batur mare kemarin pikiran di aing rek sampe moal sampeun umur nepi ka minggu haleuh nepi coba mengusulkan atau kaget orang dicabut. Dan ngelikeran waktu penting khususnya jika atur robah dan menikah macil lah orang sok sare wah ini mah penting kan mah diganti sare itu cukupnya 2 jam atau 1 jam dan kewek sare pilih mandina kuburan buru-buru jam 12 teh udah penting waktu mandi ya ramas siapa mati insya Allah asal yakin ya karena pitulung Allah namun kurang biasakan mandi di jam 12 kali itu penyakit nanawi bakal ini guna awak asal rutin ya pulang betul udah langsung mandi langsung keramas usahakan sholat tahajud mereka tahajud sempat sare mah namun sare pada sholat aja pada sholat malam pada sholat tobat berarti sholat sunat 2 rakaat atau 12 rakaat itu mampu kayaknya atau rekamat 2 rakaat sudah beres sholat langsung orang cari lamun teu bisa dikamal naon orang ke sholawat dah sesuai pembeli sok yang bisa baca Quran atuh lamun bisa baca Quran bahkan mampu sadinten sawengi 12 juz 12 juz sadinten sawengi di mulai jam 12 wengi di baraduga baca Quran 12 juz ka salat ulah mengincar banget sadinten sawengi insyaallah ya mesti kudu nyari tanah naon dia lah mesti kudu hayangan naon deui lamun mampu maca setiap hari rutin 12 juz sok udah ketak daripada urang naon maculan sawah batur ripuh sabedu mun kana eta yang kadang-kadang kan urang mah cenderungna daek kene ngagarap sawah sakota tibatan urang maca Quran 20 juz atau 12 juz atau kalau orang misalkan diberi tawaran ya diberi duit 1 juta kan wayahna talar surat waqiah kumani atau pangmaculkeun itu sawah sakota kira-kira orang milih mana? Milih macul atau milih talar surat waqiah? 80 ayat mending sawah sakota dipacul kurang mending nalar eta tapi guru harang selalu 1 juta mending mana? Mending wakian, mending sawah. Ini yang mending wakian ahli ilmu, lamun ahli jelma anu sok gawe mah mending kene mancul daripada mending nalar. Jadi kan mancul. Ada masalah. Berarti asal. Ya perbandingan kira-kira kurang katalar mau kata wakian. Saya nanti bilang terus misalkan supaya resep karena ilmu, resep karena ilmu mah mau mungkin dari kedua kuat di sawah menikah dia bawa ganjaran, dia bawa orang menang buruhan, ditalar. Saya menawi orang mah kahiji kunci nama istiqomah lah sholat berjamaah jeung ulah ninggalkeun kana tolabul ilmi da hayang perkara dunia ge kudu ku ilmu hayang perkara akhirat ge ku ilmu urang hayang udah dunia seperti tadi usahakeun selalu udah jam 12 atau jam 1 langsung mandi beres mandi tok sare deui rek baca Quran rek sholawat teu kudu ku tapetan Allah
minta mah orang yang jadi ganjaran yang jadi ibadah non perkara dibaca Quran sing jadi ibadah pangabutuhan disiapkeun ku Allah kudu Gusti kudu kitu teh Gusti mah uninga emang ngabodoh kitu teh Gusti teu kudu nyarios kitu teh Gusti matos kuninga non perkara dibutuhkeun ku urang namun perkara anu alus ke urang pasti dipaparinkeun ku Gusti. Jadi ngaijabah ngadu Gusti mah lain perkara anu dibutuhkeun ku urang ya, tapi naon perkara anu alus ke urang dibikeun teh. Sebab lamun perkara anu dibutuhkeun ku urang kali-kali tapi gorengeun moal dibasikeun ku Gusti barokah banget. Kadang pan aya ongko urang teh ka Gusti teh minta teh supaya anu tapi diberenan teh lain. Berarti naon nu alus ke urang dah butuh macam pupuk halus. Sabina Al-Quran ayat an asaham takroha syai'an bahwa sadulakum. Terkadang orang nyangka bahwa hiji perkara teh halus ke orang padahal teh kuning ke orang. Dina Al-Quran. Dinu dipaparikeun ku Allah mah barokah dina ladang urang rajin ngadoa teh perkara anu halus ke urang. Ya ngadoa mah kudu dari anjurkeun. Ngan dina ngadoa urang teu kudu urang balah non teu kudu urang balah ka Gusti hayang naon bahkan aya terkadang jelema Gusti aku tidak bisa matanda dari itu percaya mah ieu bona oge bahkan cenah saur dicangan aya di jabatan waktu tawaf teh dina makom dijabah teh disebut teh makom dijabah teh naon terang ya di rumah kita tawaf antara makam Nabi Ibrahim sareng Baitullah teh ya ngadaru apa jalan sesuai dirinya hayang naon panjungkeun wis pasti dijabah di dinya mah makom mustajab dan disebutna terus eta aya panjelema nu teu gaduh bojo Gusti ya kitu hayang gaduh bojo cenah anu tangtungan teh jakung alit tadi kulit bodas irungna mancung cenah ini bisa tahan tipe nanti seperti kia kita ngadu gitu kali-kali ayah orang dulu ya tadi jadi Islam mesti juga kia persis saja kia Masya Allah terkudu gitu kan mesti dan nonton boros sifatna anu dilisankeun kereteg hate urang ieu ka Gusti mah dugi mah leuwih tarik tibatan naon kereteg hate ngadan teh hate urang aku ningan aku Gusti mah lebih tarik di bapak guru kita perlu ngalisan oke dina turun kesini hati yakin Allah bakal mau ningan yakin bakal ijabah si yakin kamu tuh yakin mau apa makanya si yakin atau umat Islam belum banget karena aku amat rajin tapi keyakinan kurang cuma keyakinan kurang deh karena kalau mereka kurang banget butuh orang sampai ke samimu ada kok ngadu samimu candi ijabahkan oleh ya langsung mulai marhati sebelum awak kalau baru sadar udah kenal gitu ketika dia tangis saya kalau pakai tangis mau kapan nih mereka kudu yakin ke Allah mereka datang waktu isu sengaja can boga naon bapak kalau dibutuhkan kali-kali dek di mana jalan aja kurang mah sing yakinnya ka Gusti ada Gusti mau ningan dari yakin ditanggung jawab Gusti yang akhirnya Gusti sadaya abdi mah teman-teman bisa masalahkan insyaallah dijamin ku Gusti disiapkeun selama orang can bisa masalahkan ka Gusti moal kapani kadang urang mah kayakinana lamun gawe menang buruh wahina hasil teh eta we teh buruh ladang gawe cuma sejen mah teu meunang dan naon sebabna da kayakinana ana gawe tapi lamun kayakinana ka Gusti nu ngadijian bakal ti mana wae bakal datang rezeki nu teu diduga-duga maka diusahakan orang kudu belajar ti ayeuna mah kumaha carana nanamkeun keyakinan kana janji Allah sakitu we kumaha carana urang nanamkeun keyakinan kana janji Allah Allah yakin bakal kepada yakin bakal suara nanti urang saksi wah moal dijamin ku Allah maka perlu kalimat teh kudu lebih kadinya yakin kana janji Allah yakin oleh lisan hate kumaha carana ditapak urang kahirupan anu geus kaliwat ku urang udah baheula lagi aya waktu bujangan teh waktu nalika kawin teh teu duga naon tapi anak kapangan nalika boga anak hiji boga dua kamar mah kene boga dua kamar mah kene
Jadi usaha apa? Kan di jalan saya tambah kurang setiap kehidupan, insya Allah kehidupan bakal tumbuh kayak dina diri kurang. Harus dinikmat, mudah-mudahan kurang salah ya. Khusus sampai pados, sing ditabi-tabi kayak dina Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perasaan sanksi mah pasti aya wae dari rumah. Ujung hingga orang kan kita bilang Ibrahim ke, selalu ningali aya bangke gagah di sisi laut, anu geus bacakaran, langsung usulan ke Allah Gusti pengajaran Gusti hidup pada makhluk anu bacakaran ieu. Sebab Gusti nah anu teu percaya wahai Ibrahim, kalau tadi saya percaya Gusti kan saya apa aya kita. Aya nabi aya kita abdi coba utus ke semua Gusti ka hidup deui. Allah Subhanahu Wa Taala jangan bajeun man antara pihayam tilu jenis cacat ku anjeun bawa ka tilu pasir. Kalau ke pisah-pisah aja tilu pasir. Kepo Allah maka dihirupkan akhirnya disimpan di teluk pasir langsung disaluran ke Bang Nabi Ibrahim langsung sebenarnya lamberkan balik nyambung setiap bulan ayo macam yakin dan berarti ayah kasangsian oke berarti dinamakan kaki Nabi Ibrahim orang ngan tetap sekali pendaya sanksi orang perlu berusaha ngabimbing hati orang supaya bisa yakin karena janji Allah cara nampak kurang perkara-perkara nu aya di dia ya tanpa kurang rumah aku bisa kiri kekawasan Gusti kali itu insya Allah bakal timbul rasa yakin kalau nggak yakin nggak kudu mamang di hutan lempang di dunia yang mau menghitung insya Allah ya dan kita saya juga pengen di Afrika dengan pada intinya dengan bahasa mungkin khususnya mudah-mudahan pribadi sing hitam-hitam di semua kelasnakan berjamaah menggunakan kesadayana dia mudah-mudahan kurang seraya masih kalau kejar nih ahli ilmu amin ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wasallam amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan lillahi wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum rabbana ighfir tawassalna ila abadin tawassalna bi ta'min min farjukan masyaallah Allahumma ij'alna wa ja'al auladana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna min yahdi min ahli syarr wa min ahli syarr Rabbana taqabbal wa baina qaumina bil haqqi wal hadi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Al-Fatihah.